Bismillahirrahmanirrahim. Babu mansubatil asma'i. Ari ieu utawi iki iku pira-pira bab kang den nasabaken. Utawi iki iku pira-pira isim kang den nasabaken. Al mansubatu utawi piro-piro isim kang dinasabaken iku khamsata asyara 5 piro-piro welas. Wahia utawi ikilah khamsata asyar iku al maf'ul bihi sawiji maf'ul bih wal masdaru lan masdar wa darfuz zamani lan dorob zaman wa darbul makani lan dorob makan wal halu lan hal wa tamyiju lan tamyiz wal mustasna lan kang den istisna istisna wasmula lan isimla wal munada lan munada wa khabaru kana lan khobar kana wa akhwatiha lan pira-pira dulure ikilah kana wa ismu inna lan isim inna wa akhawatiha lan dulur-dulure inna wal maf'ulu min ajli lan maf'ul min ajli wal maf'ulu ma'ahu lan maf'ul ma'ah wa tabi'u lan tabi' lil mansubi maring pira-pira kang dinasabaken wa huwa utawi ikilah tabi'un lil mansub iku arba'atu asya papat piro-piro perkara anak tu sawiji sifat wal atbu lan atap wa taukidu lan taukid wal badalu lan badal. Babu mansubatil asma'i ari ieu bab buat metelakeun pirang-pirang isim anu dinasabkeun. Sareng sena ngaguar tina babu marfuatil asma ya. Anu jumlahna aya 7 ditambah tawabe ya. Rincianana jadi 10 tapi 4 nu pokona tadi genep jadi 10 timiti isim fa'il naibul fa'il mubtada khobar isim kana khobar inna jeung tabe anu sina tabe 4 hiji sifat naat kadua atap katilu taukid kaopat pada jumlah 10 we lah ya. Sebab nu katujuna jadi opat. Jadi sebenarnya den 10 sing apa? Tanu aya nama jadi 15. Sarua gitu. Jadi 15. Mana nu 15 teh? Ya kahiji ke lah. Jadi dia dek nerangkeun isim anu wajib dibacana nasab. Ya, seingat aya nama ngaji teh dek ngaji nasab. Nasab maksudna, ya. Sehingga urang teu ka mana konsentrasi teh. Tong ngajian ceng mana kitabna ceng? Mana kitabna? Tah kitab aya. Ayeuna teh keur ngajina nasab. Sing inget. Naon rupa nu jadi maksud tujuan jeung contona itu konsentrasi kana babna nasab. Gitu. Ya, sing inget. Jadi engke urang mau lieur naon ingetan teh kana ropa
opad moal tapi mana konsen karena nasab ayeuna jumlahna sabaraha 15 ari isim anu wajib dibaca nasab eta aya 15 al mansubatu khamsata asar ngan anu ditutur ku musannif aya 14 ya mana kaharti sabab tabe itu dipupus nu aya rincianana sifat atap taukid padahal gitu nya hiji al maf'ul bihi cirina aya dua hiji tumiba sabada fi'il fa'il eta nu pokona mah ieu mah mana ciri keur urangna kadua di mana di logat ku kecap ing siga dina mubtada atanapi dina isim fa'il nya gitu mana osok di logat ku kecap naon sopo gitu ieu mah di logat teh kecap ing kana ya sarua kadua ayeuna masdar sok disebut maf'ul mutlak cirina aya dua hiji tumiba sabada fi'il fa'il sarua jeung tadi kadua di logat ku kecap kalawan masdar mah dorban kalawan mukul temen nan seperti gitu ya. Sebenarnya eta isi masdar ya. Nu tadi isi maf'ulna maf'ul bi ya. Nah, jadi nu kahiji maf'ul bi, nu kadua isi masdar, nu katilu dorob. Nu katilu dorob. Dorobna dorob zaman. Cirina di logat kecap ing dalem ya seperti mana al yauma akmaltu ing dalem dina iki ing dalem poe ayeuna dina poe ayeuna seperti kitu tong ngajakeun bang berangkeun tuluh teh lawan cuman teh kamu bisa gitu piceun tuluh teh mau balik di tuluh mah lain kudu disarekeun piceun tuluhna ulah digugu ieu mah tuluh kubrak sare tulek timuna kumaha cek ki ujung mah moal maju atuh cenah Yes. Nu kaopat dorob makan. Tadi mah dorob zaman. Dorob makan. Cirina di logat tu kecap ing dalem. Ieu dorob anu dua disebut maf'ul bih. Disebut maf'ul bih ya. Artina berurusan dengan ruang waktu dan tempat itu al yauma dina hiji poe mana terus seperti fil masjid di jero masjid itu nya mana deh kalimat hal cirina aya dua ditereg-tegen ieu mah euy kalimat hal cirina aya dua hiji tumiba sabada omongan anu sampurna nyaeta lamun fiil geus aya fa'il dan ke setiap aya kecap nu disebutkeun omongan anu sampurna teh nyaeta lamun fiil geus aya fa'il lamun mubtada geus aya khobar gitu ya. Nah,
eta disebutkeun omongan nu sampurna itu. Kadua nyata di mana-mana logat ku kecap tingkahe atanapi hale ya seperti kamari mah nerangkeun naon wau hal itu pan wa huwa halna ari Gusti Allah eta Ghafurur Rahim contoh seperti itu. Make hal make tingkah jadi tingkahna gitu sebenget itu malah tetunu penting sarua tunu kitu tah nu kagenep tamyiz cirina aya 2 hiji tumiba sabada omongan anu sampurna sarua siga tadi nyaeta lamun fiil geus aya fa'il. Kadua di mana-mana di logat ku kecap apane nya ya diharap contoh-contohna kulapad apane naon keur ngalogat eta tamyiz itu nya sehingga dipertanyakan kejelasan yang misahkan di perkara saja gitu majiz teh nya misah. Nu katujuh mustasna cirina di mana-mana tumiba sabada harap istisna seperti ila diantarana. Nu kadalapan munada cirina di mana-mana tumiba sabada harap nida. Mana harap nida teh seperti ya ayyuha ya. Munada. Nu kasalapan isim la cirina di mana-mana tumiba sabada harap la nafiatul jinsi ya. Sabada harap la nafiatun lil jinsi la ilaha ta mansub la ilaha itu la ilahu tapi la ilaha illallah itu. Jadi la cirina di mana-mana tumiba sabada harap la nafiatun lil jinsi gitu. Mana isim la teh ilaha gitu. Terus kasapuluh khobar kana wa ahwatuha lamun kamari mah dina ropa khobar kana teh anan lamun ayeuna kana teh gitu nya kamari mah keur nyatakeun ropa nah, disebut isim kana nah, isim kana mah kudu diropakeun khobar kana mah kudu dinasabkeun. Terus ayeuna mana lamun dina inna isim inna kudu dinasabkeun khobar kana naon isim inna kudu dinasabkeun khobar kana kudu naon innallaha gitu nya. Khobar inna gitu kudu diropakeun isim inna kudu dinasabkeun khobar inna kudu diropakeun gitu ya. Jadi anu ropana teh kamari teh khobar inna tah anapun dina jadi sabalikna tina kana ari kana mah tarpaul isma wa tansibul
khobaro. Eta ieu tansibna mah khobar kana wa huwa tuha. Gitu. Cirina dua, hiji di mana-mana tumiba sabada kana wa huwa tuha. Kana aliman gopuro gitu. Ente alimun gopurun tapi aliman gopuro. Nah, mana? Jadi kayak di mana-mana tumiba sabada kana wa huwa tuha. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Gitu. Terus mana? Kedua di mana-mana di logat tu kecap iku. Jadi setiap aya khobar kana itu kudu dibaca iku. Eta ari ieu eta. Nah, ari ieu itu mubtada. Eta disebut khobar. Sing ingat, ieu keur nyatakeun nasab. Khobar kana kuduna nasab. Ka-11 isim inna tah geuningan. Wa akhwatuha jeung dulurna inna. Cirina di mana-mana tumiba sabada inna wa akhwatuha. Innallaha nasab sabab eta isim inna gitu. Innallaha ghafurun. Nah, ghafurun itu jadi khobar inna anu tansib teh anu kamarihan anu marfu hancan nu ti heula nyaritakeun khobar inna kudu ropa. Anapun isim inna mah kuduna nasab sabab inna mah amalna teh tansibul isma wa tarfa'ul khobaro. Sabalikna tina kana ari kana mah tadi tarfa'ul isma, ari inna mah tansibul isma. Ari kana mah tansibul khobaro ngana sabkeun kana khobarna tah nu poin 10. Nah, ari inna mah mana tansibul isma gitu mun dina nasab ya. Sementara ayeuna khobarna eta di ropakeun tansibul isma wa tarfa'ul khobaro nganasabkeun kana isim inna jeung ngaropakeun kana khobar inna gitu amalna inna teh. Ka-12 maf'ul min ajleh cirina aya 2. Mana nu 2 teh? Hiji di mana-mana tumiba sabada fi'il fa'il sarua tama tadi. Nu kadua di mana-mana di logat tu kecap karana atana fi'latna alasanana gitu. Nah bet kitu sabab elat teh kieu gitu. Ya. Eta maf'ul min ajli arah-arah gitu. Ya pangna kitu teh kieu ya. Nah. Anu ka-13 maf'ul ma'ah cirina aya 2. Hiji di mana-mana tumiba sabada fi'il fa'il, nu kadua di mana-mana tumiba sabada wa ma'iyah. Sumartane gitu nya. Ing sumartane gitu biasana teh. Ma'ahu sumartane anu gitu nya. Ka-14 tawabe anu ieu tawabe lil mansub. Ari tawabe eta aya 4. Hiji naat aya 2, naat hakiki jeung naat sababi. Nu kadua atap oge aya 2. Aya atap bayan, aya atapna nasab. Nu katilu aya taukid, sarua aya 2. Nyaeta taukid lafzi jeung taukid ma'nawi. Ya. Sarua kan beda dina nasab aya nama. Nu kaopat badal mah aya 4. Hiji badal kul minal kul, kadua badal badi minal kul. Nu ropa hanca peuting ya. Nu katilu aya badal istimal ya, anu ngaliputi anu ngawengku kana mubdal min huna gitu, seperti ilmu najait hurungan kajait sorangan gitu. Nu kaopat aya badal golat
badal terseleo, kesalahan, terpleset gitu. Tapi bukan diplesetin, tapi betul-betul terpleset itu. Tapi cek Imriti ayat 13 ya. Nyaeta mana ngitung dorob zaman jeung dorob makan direken hiji itu, ente dipecah dorob makan dorob zaman cek Imriti mah pokona mah dorob we didinya mah anu eusina aya 2 dorob zaman jeung dorob makan gitu. Jadi jumlahna 13 untuk 14 itu nya. Ente bener untuk 14 tapi sebenarnya 13 cek Imriti gitu. Karena cek kaidah salah satu min sairil asma kholat mansubatun wa hadihi asrun talat gitu tah. Tina mansubate aya sabaraha? Aya 14. Cek Imriti mah aya 13. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi bana bima 'allamtana Rabbi alimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna